Allah ngajaga ka Kanjeng Nabi urang supaya tidak terlihat auratna. Hayang terang nami abi. Teu hayang teuing. Tang kitu atuh Pak Ustad. Nami abi teh Bu. Saha? Satria. Oh. Astagfirullah. Satria wajah hitam. Sanes atuh Pak Ustad. Naon tuh saha? Satria wajah hitam. Gitu. Oh, terus? Ajojing ala ajojing. Ajojing. Oh. Gitu. Naon eta naonan sih? Mazamzamal hadi wa mataruna ya Allah. Urang sambut wae, urang panggil wae. Acara nu sarajana nyaeta mubalik atanapi tausiah anu insyaallah bade diaskeun ku pangaresana Al Ustad Nurani Yusron Fauzi, pimpinan Pondok Pesantren An-Nuroniyah Kadungora. Mangga tempat sinarang kehormatan disanggakeun ka mantena. Kurang sholawatan saja, siap? Ya. Ngapal ngiringnya? Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Sarang Goribi jawab salam alaika, amnun wa salamun jawab salam alaika, ya aunal Goribi tarik salam alaika, amnun wa salamun tarik salam alaika, dinukal islamu salam alaika, dinukal islamu salam alaika. Yusareng Ahmad ya Habibi tarik ibu-ibu tuh iringan salam alaika. Kepada nyawer mangga kurang tasik sakali deui. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Orang Tasik siap, sawerna. Orang Bogor. Jita bil Qur'ani jawab salam alaika, min indi rahmani salam alaika. Jita bil Qur'ani jawab salam alaika, min indi rahmani salam alaika. Jita bi tauhidi salam alaika, jita bi tauhidi salam alaika. Sareng Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
sekali deui Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana bi 'abdihil mukhtar. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkuril qalil la yashkuril katsir wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Al-hadits. Puji kali syukur urang sanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur, anu mana Allah Ta'ala parantos ngerasakeun ka urang sadayana tiasa kempel diriungkeun ku Allah Ta'ala dina ieu gempangan. Teu aya kajabi tina wasilahna sahibul hajat, sahibul maqasid pun lanceuk Ustad endang suhayat kalih Ibu Sani anu alhamdulillah parantos ngajalankeun kewajiban anjeunna kanu janten putra nyaeta ngakhitan wastana Muhammad Rayyan Al Farizki. Mugi ieu murang kalih ku Allah Ta'ala dijantenkeun murang kalih anu soleh, tiasa bakti kanu janten ibu ramana, kanu janten guruna, termasuk tiasa bakti kanu janten agamana, nagara katut bangsana. Salawat miwa salam mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten suri tuladan urang sadayana, nu janten rahmat pikeun sadaya alam. Anu mana ieu Kanjeng Nabi ngagaduhan kaistimewaan anu sangat luar biasa anu diselir ku Allah Ta'ala, di antawisna ngelehkeun sakabeh para nabi, para rasul. Bahkan lamun mah teu aya anjeunna, lamun mah teu aya Kanjeng Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka moal aya urang sadayana. Karena wasilah anjeunna urang sadayana dihadirkeun, urang dilahirkeun, urang diciptakeun, termasuk alam dunia, bumi jeung langitna. Mugi urang sadayana tiasa mencontoh kana akhlak Kanjeng Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sholawat miwa salam diteraskeun oge ka para sahabatna, tabiin, itba'ut tabiin, malah mandar dugi ka urang sadayana. Pamugi dijantenkeun umat mantenana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin gitu. Pan rahimakumullah. Rahimakumullah teh rahima mugi mikawelas saha Allahu Allah ka aranjeun sadayana. Mugi mikawelas ka anjeun sadayana.
sing bareng atuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tah gitu. Anu dipihormat nu ngagaduhan maksad pun lanceuk. Anu dipihormat Bapak Kepala Desa upami aya, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, termasuk para tatamu anu sadayana hadir di ieu tempat, wabil khusus tamu anu di Tasikmalaya, anu di Bogor, sadayana kulawargi besar Bapak Ustadz Endang Suhayat, mugi sadayana anu hadir di ieu tempat diwuwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tangtosna urang oge emut bahwa aya wargi-wargi urang sadayana anu dina danget ayeuna dikeresakeun ku Allah teu tiasa hadir. Kuasilahna aya sababaraha hal di antawisna dulur urang nu tawis nembe kadangu aya anu ka rumah sakit saurna teh. Mugi ku Allah taala didamangkeun sabihara sabihari deui ku barokahna ieu gempangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu acara teh non eueuhan euy. Sugan teh aya biasana sok aya belah ditu spanduk. Acara tasyakur walimatul khitan. Walimatul khitan. Urang mah eta teh bahasa Arabna khitan teh. Urang mah sok wae disebut urang Sunda mah naon? Euy, naon? Sun? Heeh. Aya nyebut sunatan, aya nyebut nyepitan, nya gitu. Ka urang dieu sami. Ieu lain sunatan, tapi sudatan. Naon cenah? Sudatan. Awal mulana kumaha sudatan sodat. Awal mulana di Jawa. Bahasana sodat disopak lodong. Naonna nu disopak lodong teh? Kanyutna si eta nih. Ini wanian. Heeh bener. Kokocop dina dina eta. Naon atuh nyebutna urang dia. Heuh da ai kanjutnya kanjut we da teu bisa dilemeskeun nya. Naon? Sirit. Heueuh, sirit atulah keun bae ulah nyebut kanjut teuing atuh. Eta kokocopna teh disopak lodong. Dipotong secara miring. Tungtungna teh. Heeh. Tah, ka dieu we di para wali songo teh ka dieu ka Garut. Tuh, di ditu deket ka Dungora, dekat Lembur Simkuring. Aya nu ngaranna Salam Nunggal. Nya, aya kampungna disebutna teh Kampung Bojong Salam. Baheula awalna eta hayang nu disudat. Ngan pedah disudatna kabeh. Heuh kabeh. Dipotongna teh kabeh. Henteu hulu, henteu naon, henteu kokocopna, lain daunna lain, tapi kabeh jeung heueuh teh eta. Jeung gegendul-gegendulna atuh paeh. Atuh maot weh. Tah teu dinya we dijadikeun aya. Nya aya tugu. Eta teh awal mula anu dicanakeun ku Sunan Rahmat Suci. Khitan teh dipotongna, kokocopna disopak lodongna. Disabet nya disabet atuh. Si eta we lah pokoknya namanya bobogaan lalaki. Eta disudat. Itunya ngan naon cenah? Sudat ngan pedah kadangu ku urang kampung Randu Kurung. Ari abdi mah sugan teh randa kurung we. Cik abdi teh disebut dituliskeun randa kurung. Hebat euy di ditu mah randa oge di kurungan. Si horeng teh eta adul tuh tukang fotografer. Aa cenah sanes randa kurung. Nya geus naon? Randu kurung. Oh atuh engke diedit deui cik urang teh. Geus kampung Randu. Tah nepi ka kampung Randu kurung nya weh da ceulina meureun. Saliwang teh da kitu geuningan ari ngaji saliwang mah informasi anu saliwang teh anu kuduna kadanguna sudatan ari ieu sunatan bisi we jadi hukum. Oh hukum di khitan teh sunah henteu tapi hukumna wajib. Naon cenah? Make tanaga atuh naon?
tuturkeun ieu. Wa tuturkeun ieu. Tah, kitu atuh sing kompak, kapanggih. Nu kompak mana, kampung nu kompak mana, nu jeung nu henteu kapanggih. Tah, termasuk ieu we. Nyieun ieu acara teh pasti make duit we, dukungan atuh. Make dukungan ti amangna, ieu cenah. Ki lanceuk, abdi mere 1 juta, ti akina mere, ti uwana mere. Kalau mun abdi mah ti ditu ka dieu rek menta doa, duit deui ari ibu-ibunya duit deui. Geus kanu duit wae. Ari duit teh naon? Abdi mah butuh doa. D-na duit, U-na uang, A-na si eta apaleunya tukang sound system udah. Oh lamun teu dibayar moal daekeun ka dieu. Hatur nuhun Pak tukang sound system. Alhamdulillah. Tuh, abdi teu pati tinggal gorowokan kusabab aya wasilahna. Aya perantara, mana perantarana? Make mic, make sound. Pan ngeunah bieu oge sholawatan laras teu? Raoseun teu? Teu. Bari jeung tiris oge ngeunah we. Coba lamun kieu. Teu capek cenah. Capek teh henteu nya heueuh ibu-ibu dihanap. Teu capek, nu di luhur nu capek mah nya gogorowokan, eungap-eungapan. Coba ibu mah raos cicing seuri weh. Kitu nya. Balik deui tadi khitan teh naon? Heueuh disudat, disopak lodong. Itunya disopak lodong, dipotong. Aa cenah kumaha ari istri eta di khitan teu. Ibu-ibu hampura, ieu mah hampura pisan. Arek nanya ieu mah hampura. Non mah biasa-biasa we atuh. Tinggal di kurumun kitu nya tiris meureun. Katingali da kapanggih jigana teh randanya. Henteu. Hah? Nyaan. Asli. Udah kitu tinggal da tiris. Ari ibu-ibu mah nu biasa-biasa mah kalem we. Da balik ka imah teh bisa dikeukepan. Leres teu. Ari ieu karunya teuing deudeuh. Mugi we sing menang jodohnya. Ma are kawin deui ma. Heeh. Si menang jodoh mah amin ku barokahna ieu acara. Hampura ibu. Cik baheula. Pernah dihitan henteu? Pernah ditanyakeun kitu ka indung. Nah, da budak leutik mah teu nyahoeun. Ari nya kitu ari awewe eta kumaha cenah hukumna? Itunya. Ari awewe kumaha disopak atawa dipotong kumaha? Allahu Akbar dicokel cenah pokna teh Allahu Akbar. Astagfirullah. Kade hampura Bapak lain jorangnya lain ieu mah hukumnya keun bae. Da kieu pikih mah dikumaha? Allahu Akbar lain cokel ieu. Disodet atuh. Masya Allah dicokel mah tuh bisi ngacleng. Heueuh eta we pokona mah disodet si eta na teh. Si horeng ibu-ibu, bapak-bapak, eta mengandung hikmah. Naon sababna bet aya hukum secara syariat. Di antarana nya teu pati-pati Kanjeng Rasul ngawajibkeun ka umatna kudu dikhitan, pasti aya jeung hikmahna. Di antarana naon hikmahna? Di antarana jang miceun kana panyakit-panyakit. Lamun mah teu dikhitan eta si najis saatos papang bakal nyangkrung kana eta tungtung sirit atuh. Astagfirullah. Eta we bae keun bae memaneh tungtung eta we nya heuh. Pasti aya hikmahna. Di antarana oge kanggo pameget pangersa dikhitan baheula. Lain ngan saukur raramean hungkul model kieu teu.
tapi aya kewajiban pikeun kolotna. Oge ternyata aya hikmahna. Naon diantarana? Jang naikeun nafsu syahwatna. Sabab ketika ditalungtik nafsu teh antara lalaki jeung awewe bandinganana hiji banding 8. Lalaki mah hiji, awewe mah 8. Leres teu? Hiji banding 8. Tah ku dihitan kanggo naikeun syahwatna. Berbeda jeung awewe manu asalna 8 disodet we untuk merendahkan nya, untuk jang ngahandapan si nafsuna supaya naon? Supaya saimbang. Itunya eta aya di antara hikmahna. Eta awewe, apakah awewe dihitan? Iya, dihitan nya. Bahkan leuwih alus, kudu buru-buru. Komo ketika ke orok eta mah nya biasana teh sok kumaha paraji tapi duka tah ku bidan. Apakah disodet duka henteu? Gitunya biasana ari ku paraji mah kitu disodet. Eta tina khitan. Teras deui awal mulana kumaha? Tah syariat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyandak syariatna ti Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapungkur Nabi Ibrahim dipiwarangku Allah supaya dikhitan gagaduhan anjeuna nalika yuswa 80 tahun. Lain lihat-lihat mah ucumnya lihat-lihat we. Cik aya punten ieu mah ti dieu aki-aki aya 80 tahun. Kira-kira lamun dikeureut kumaha? Lihat meureunnya paingan atuh eta syariat dihitan teh kudu keleutik keneh alus nama poe ka-7 dihitan teh orok aduh cenah am ni karunya nya wayahna bari jeung tereh garing keur orok keneh mah kuran tereh garing eta bobogaanna teh tah Nabi Ibrahim nuju yuswa 80 tahun kunaon aa dikereutna da baheula mah meureun eueuh peso eueuh laser eueuh bedog nya we ku kampak kampakna lagi lain kampak nu biasa kampak anu dijieun tina batu kampak lain martil mah nu gede atuh kampak kusaha cenah ku nyalira. Allahu Akbar kabayang Ustad di mana lamun mah urang ngeureut sorangan kira-kira kumaha dibetot beureunya kitu Allahu Akbar ulah dibayang-bayang heueuh ulah garila teuing nya eta yuswa 80 tahun tos kitu aya parentah deui ngahitan we putra ku anjeun Nabi Ismail alaihi salatu wassalam nuju yuswa 13 tahun gitunya. Tah, ari Kanjeng Nabi urang kumaha cenah Kanjeng Nabi Muhammad apakah dikhitan? Lah, henteu. Kanjeng Nabi Muhammad mah henteu dikhitan, tapi entos janten nalika kaluar teh, nalika babar teh entos dikhitan waktosna. Naon di antarana? Katfahu qad alatan qauman idza jalasu ingdal wiladati sib ya zabi mukhtatani undakna sok ngaluhuran nusanes dina riungan waktos lahir tos disepit ku kudrot Gusti Rohmani. Kanjeng Rasulullah Nabi urang sadayana di antawisna kaistimewaanana saatos babar teh entos dikhitan hebat teh hebat mulia bisa Nabi urang mah nya tos dikhitan naon di antawisna Allah ngajaga ka Kanjeng Nabi urang supaya tidak terlihat auratna apaan kitu geuningan dikhitan Muhammad Rayyan geuningan geus dikhitan tadi terkadang urang ge keur nyecep teh geuningan sok hayang ningali heeh cik cenah ningali cenah ujang
Allah cenah meni kasep. Eta ku apalnya bentukna meni kasep cenah cenah ieu nyecep jadi emak. Tuh. Urang teh enggeus ningali aurata budak. Tah Kanjeng Nabi mah henteu. Teu katingali auratna. Leres teh. Allahumma sholli wa sallim barik. Tah, eta tina khitan. Karek jam sabaraha ieu? Ieu dugi tabu sabaraha ngaos abdi? Kula? Sabtu. Cik sakira-kira atuh. Sabtu ayeuna poe naon ayeuna? Rebo nepi ka Sabtu urang ngaji ngomong kieu kitunya. Empek we sorangan urang marek balik. Allahumma sholli wa sallim barik. Nah, engke ku abdi kisahkeun kaistimewaan Kanjeng Nabi. Karena dina sasih ayeuna kalaresan sasih mulud. Bari jeung muludan. Nya, bari jeung muludan ieu acara teh nya khitanan nya muludan. Termasuk urang sadayana diri urang, awak urang muludkeun. Tapi tangtos ningal tadi dina pamflet meureunnya abi teh jeung budak aya dai cilik kitunya. Tangke insyaallah abdi oge bakal dibarengan dai cilik urang dieu. Sahanya nu kamari juara cenah pokna teh saha? Nijam jeung heueuh engke urang bareng nya. Ayeuna mah urang ieu heula sambut heula weh anu urang kali ting pamulung karunya oseh-osehan budak teh geus we dibawa diajak ngaji ku abdi teh nya. Urang sambut weh nu kasep tah yuk. Tala al badru alaina min saniyatil nyukeun mik jadi wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Allahumma sholli wa sallim barik. Sok mangga kasep Ujang salam heula singkat padat jeung jelas. Heuh sok Awewe. salam lain awewe tah awewe mah tah awewe Kan singkat, padat, dan jelas. heeh tapi nah make jeung awewe Kan aya hartina. hartina Ya. a w gitu a na Assalamualaikum heeh warahmatullahi deui wabarakatuh. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener heeh maksud kieu kasep alah maksud singkat padat jelas teh kudu disingkat assalamualaikum mah sabab ari assalamualaikum teh doa nya sa assalamualaikum teh mugi aranjeun sadayana pinuh ku kasalametan amin. Cek ibu-ibu, cek bapak-bapak, cek barudak santri dijawab waalaikumsalam. Mugi we nu kasep oge ieu nu diudang-udang oge salamet ujung kikieuan sagala naon atuh deui. Heeh sok cik kasep heuh nu benernya salam heula salam nguliling sok kuliling kabeh ajak salam Assalam. ya si emak ajak salam heuh tuh ieu-ieuan tuh kabeh salam nguliling sok Assalam. ya tuh itu ongko tuh di tukang ge aya nu ngaji keur ngariung belah dieu belah ditu tuh kabeh ajak salam nya sok sok sing salametnya salamna Atuh abdi teh bade salam heula. heeh sok pan bieu teh dititah sok ke lah ieu payunan ieu namikna tah meh rada jelas sok nya sok heeh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad,
Bulan? Ayeuna acara naon, Pak Ustad? Nah, tinggal ieu. Ibu-ibu katingali nu teu ngaji teu ngadengekeun mah kieu. Bukti. Pantita tadi teh gogorowokan, tasyakur walimatul khitan. Tuh, khitan, disudatan, nyepitan gitu. Khitanan. Gitu, heeh. Aduh, aing kalau mau budak nu kieu deui nya. Ibu-ibu. Hayang terang nami abi, Bu. Hayang. Mau tahu banget, Bu. Oh, Tuh henteu teu hayang teuing. kan gitu atuh Pak Ustad. Nami abi teh, Bu. Saha? Satria. Oh. Astagfirullah. Satria wajah hitam. Sanes atuh Pak Ustad. Naon tuh saha? Satria wajah hitam. Astagfirullahaladzim. Nya Satria wajah Hitam. eta teh Ridho wajah hitam teh. Ridho atuh udah abi mah ganteng. Cakep imut deh ya. Oh, teu hayang teh ih, sararuti. Gara retek Tuh, ya urang dieu ge teu hayangeun kanu kieu mah. Sok, terus cek naon? Naonnya? Ieu namikna kaluhurkeun ka septa gitu. Ibu-ibu. Daramang. Ari bapak-bapak. Oke, Daramang. Daramang. Nanyakeun ka ibu-ibu deui, eta mah bapak-bapak di mana nya? Daramang, Pak. Astagfirullah, adenya. Ieu teh Ari ieu tinggal ngabahas. budak leutik. Ieu teh ditanya, ieu parawan. Halo. Tuh tinggal ngelel gitu. Teh hayang gitu. Ih. Ieu teh ngabahas nyepitan teh asa abi teh pas pemudanya keur ganteng-gantengna, keur imut-imutna. Jadi pengalaman sedang muda-mudanya gitu. Abi ge pernah disepitan. Oh, kumaha cik? Caritana kumaha? Oh, yang tahu Pak Ustad. Nya, atuh hayang apalah. Cik, kira-kira naon? Pas abi teh kan masih kecil atunya Pak Ustadnya. Ongkoh ngora keneh, keur ngora. Nya Masih tuh Pak kecil. Ustad. Di sunatan mah keur kecil Pak Ustad teh. Sok terus kumaha? Abi teh dibawa aku mamah teh. Hayu cenah Satria, hayu. Ikut mama. Pas gitu teh dibawa Pak Ustad ke ruangan. Ke ruangan tuluy. Aya opat urang. Saha malaikat? Sanes Pak Saha? Dokter. Oh, Pak Dokter suka teh Abi malaikat. teh da belum tahu Pak Ustad. Abi teh hayu we marukan teh bade naon. Terus? Diceklan tangan abi yang Allahu kaki abi Akbar. teh. Heeh. Pas gitu teh keluar-keluar. Didengkakeun. kieu. Didengkakeun. Nyak. Heeh. Terus? Pas gitu teh, abi teh da teh nyadar, keluar-keluar, kieu we. Egang. Alah, ariteun? Dibere hadiah. Heeh, diberi hadiah ku saha? Ku mamah, Ku mamah naon? Hadiah? boneka. Boneka mah nya lalaki boneka. Boneka Doraemon. Leh, Eh, boneka Doraemon. nuhun. Tuh, Dibagi oge ku Pak Dokter. hadiah. Hadiah. Naon ku dokter eta? Mobil remote kontrol. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Remote control. Remote kontrol. Remote Remote control. kontrol. Remote control. Remote kontrol. Astagfirullahaladzim. Ya, nu kieu ye. Allahu Akbar. Remote astagfirullahaladzim. Eta mah eta bobogaan. Oh, eta. Ih, remote control. Nyata eta. Nah, remote Ah, bisa salah deui. moal sok. Remote control. Tah eta remote control. Ai Pak Ustad. Naon gitu. Ento. Sok remote control dulu kumaha geus beri hadiah gitu. Nah, abi teh tuh udah belum tahu nya Pak Ustadnya. Kieu we. KBB nyokeun ku mainan eta teh. Nya. Abi teh main we terus lupa waktunya. Nya. Pas gitu-gitu teh pas keur mandi. Nah, ieu potong. Pas cek mamah teh. Allahu Mak nya Akbar. teu apal.
terus disepitan. Oh, si horeng teh KBB nyokeun. kabeh benjokeun deui. Ya, Terus kumaha? kumainan eta teh. Mm-mm. Pas gitu teh. Udah we cager atuh. Cagornya. Cager. Tuluy kumaha? Ayeuna buntung teu. Henteu. Mah nya henteu jadi deui. Jadi deui. Naudzubillahi min dzalik. Lah teh. Ayo urang ngadoa kanggo Aduh anaon. kanggo itu Saha? Muhammad Ryan. Sok we doakeun. Nah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Aa, ayo. Sok Giringan. pimpin atuh hayu hay. Yuk, ngadoanya bareng. Semoga Muhammad Ryan cepat sembuh. Jadi anak yang soleh. Berbakti kepada kedua orang tua. Dilancarkan rezekina. Disehatkan segala penyakita. Nyantos. Pak Ustad, Abi boleh nyanyi? Ibu-ibu, Abi wios nyanyi? Iya, sok cenah sok. Mangga lajeng nyanyi, sok. Wios Pak Ustad. Mangga. Nyanyi naon? Terserah. Domba-domba kuring. Tuh domba kuring cenah. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraban kukuring, anak nage anu kuring. Saha bieu teh anakna anak Kuring. domba teh. Nya. Nya kumahanya domba? Atau dipacak kumaha nih waranya? Nya gitu. Tuh, Pan bieu domba-domba kuring? kan lagu eta mah Pak Ustad. Pan bieu? Nya oge nya Pak Ustad. Iya, urang. Lain ulah nyanyi deh eta mah, nyanyi cik solawatan. Salawatan. Ajojing kumaha? Ajojing teh naon? Ajojing nu keur viral. Oh, Mana kumaha? yang Teu apal. Apa? Kumaha cik? Eta anu kitu, ajojing ala ajojing. Nu kitu. Oh, terus? Ajojing ala ajojing. Ajojing. Oh. Gitu. Naon eta naonan sih? Lagu Oh. cepot gitu. Oh, gitu. Astaga. Gitu. Iya, kasep ka dieu. Satria ngaran teh. Heeh. Ieu kudu panteskeun. Da ieu mah lain Agustusan. Lamun Agustusan mah rada pantes. Da ieu mah nyakitanan oge nya muludan. Rada pantesna mah ku solawatan. Bari ditakolan ku ieu nya. Siap bisa solawat naon, Cik? Yen ajojing Mada weh. Habibi. Pan geus tadi atuh. Nanya. Naon deui sok? Low Hah? ala Muhammad. Heeh, sok lah tuh. Opek terserah lah aing mah. Jeung Pak Ustadnya. Hah? Jeung Pak Ustad. Heeh, sok. Ibu-ibu ngiringannya Bu-ibu. Heeh, sok buru atuh. Gila wae. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sawer. Aduh hatur nuhun. Bade sawer. Menawi teh bade sawer. Sallallahu alaihi wasallam. Masaliyam. Yuk sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaih. Satria, video oge aya dai cilik.
dari cilik. Nya atuh. Diasuh oge ku pengersa Sohibul Bait Ustad Endang Suhayat. Tah, urang panggil putra ibu bapak. Ah, damang. Ye, cicing damang-damang, penggeus tadi damang-damang wae. Sok. Cicing rek manggil. Ih. Kudu dikepikeun kieu. Urang panggil wae. Sok panggil ku ente. Berilah gitu lah. Berilah. Lain berilah, marilah. Oh, marilah. Nah, sing gede atau sing rada ngebas. Marilah. Marilah. Ah, gitu halus. Marilah. Sok. Marilah. Kita sambut. Kita sambut. Tah gitu. Nizam Nijam dan Yanti. dan Yanti. Derupuk tuh. ما زمزم